Sia goblok susu teh gedean atuh ai maneh. Bae atuh sia peot-peot ge aing mah manggoda. Emang maneh teh kagoda gitu? Letak naon sia goblok? Letak. Oh, boleh botak, letak teh. Nginjem duit aing anjing, tulungan. Sia mah nginjem duit menegala kitu. Engko minta tolong sia teh. Oh, sok atuh aing ngek bager. Le, tulungan aing atuh le. Tah kitu tuh anjing teu boga aing teh goblok. Suruh atuh le, tulungan ulang le. Urang butuh jeung listrik. Oh, goblok sia teh jual atuh barang-barang maneh, lemari, TV atuh kalau perlu mitaha anjing ngadekeun ku sia. Atuh le, dijualan mah aing bagi sangsara atuh. Kun bae sangsara mah sialin aing mah jelema beungar anjing. Naon deui ka goblok? Ampun. Yang ieu. Bang, semangat bang. Siap lah. Dan par mana ini serius gitu kan itu nampar ai maneh. Iya le, euy. Alusna ieu imah dikumakeun nya euy. Nya teuing atuh par da urang mah teu pangalaman par. Bae-bae, ieu lah menurut pendapat dirinya alusna dikumakeun. Tingkat 3 par luhur par di jalan kolam renang gigirna garasi wah pokona madep par sejuk meureun. Oh, oleh euy, alus oge siga namanya dikitukeun. Oh, rek digitukeun par. Oleh, tapi heula euy, urang ke beja heula kana bogana nya, sugan meunangeun aya dikitukeun. Sugan teh masia goblok. Kan gede dina di mana goblok. Kan bicara teh salah. Kenapa rek naon di dinya? Ieu keur milihan cabe paraeh kieu. Terus mana rek naon ka dieu diganggu wae sia teh. Urang teh keur neangan tukang tambal ban di mananya? Ai maneh neangan tukang tambal ban jauh-jauh ka dieu itu kan aya di jalan loba. Apa urang teh minta antar ka maneh cenot? Ih, Emang mana rek nambal ban naon? urang rek nambah bantuan sosial anjing Aisyah, bocor wae anjing ngeur. Bener, urang teh tara kabagian. Sarua anjing aing dahar lagi wae. Udah pernah kabagian. Alhamdulillahnya dan ya, urang teh jodoh geuning kadang deui teh kawin. Nya alhamdulillah Pak, perjuangan teh sia-sianya. Pokona mah kaharepna abi hayang aya rencana hayang boga mobil Potenger, hayang boga mobil Kuzu, hayang boga mobil Brio, 5 motor, terus teh imah di mana-mana. Oke, pokoknya mah kabeh we nya. Atuh. Cetek atuh neng sakitu mah. HD neng boga kahayang teh. Engkau sakitu aya deui. Aya deui entos we ngan sakitu. Aya dadan ke kaharepna aya rencana teu? Nya tentu aya tuh Pak. Naon kahayangna dan? Teh jadi kawin jeung sia anjing sama bapak mental lieur goblok. Wajar anjing awewe di mana awewe matre. Goblok sia teh anjing. Mun teu bisa ngabean teh kudu kawin anjing. Anjing. Sia goblok susu teh gedean atuh ai maneh meni leutik-leutik teuing teh jiga urang atuh gede kieu tah. Bayatulah da urang mah leutik ke payu ai maneh. Ah, sia mah nulus tunjung anjing buru cek aing gedean susu teh gedean maneh teh nurut atuh sia teh. Bung anjing atuh kumaha aing mah hirup-hirup aing. Sia mah sok tara nurut ka aing teh buru cek urang nurut ai maneh. Bung aing maneh buat urang ge kalkulatara nurut komo ade ka maneh anjing. Aing mau mematakan anu susuna gede merah. Par,
Yo, kopi na yo, sesuai pesanan. Wih, mantap kopi hitam buatan Mang Dadan teh ya tuh. Nuhun Dan, sing gede milik, sing kawin deui. Amin, ya Allah, nuhun Mang Japar. Tapi ulah kawin adoi mah Mang Japar ah. Dan, nah mana kopi teh kieu teu ngeunah pahit. Pahit kumaha, apar? Cik, wangasan. Itu ah, amis kieu maneh mah disebut pahit. Pahit anjing aslina aing mah tah. Pahit kumaha, di maneh par? Oh, anjing pahit. Aing liar ke mayara kunaon 13 duit. Anjing ngopi atuh ari sia goblok ngopi geus beak teh. Aing Oh. Bobodoran, abdi TV, abdi titi, bobodoran. Anjing, si peot geuning aya di dieu. Waktu siap peot-peot gak aing mah menggoda. Emang mana teh kagoda gitu? Tuh hayang teuing anjing, kagoda ke budak leutik amun kana bohay, aing naik goblok. Dagoan nya sakedeung deui oge urang boga rencana besar. Goblok. Rencana pisan naon aing maneh? Bala pisan anjing. Dek ngaleutikan awak aing mah sia teh. Eta malin rencana besar atuh Pak, tapi rencana kecil. Kan ngeletikan awak. Heeh, tapi ngagedekeun susu goblok. Anjing. Bobodoran, abdi TV, abdi titi, bobodoran. Pot, Naon? urang teh hayang nanya euy ka maneh euy. Nanya naon? Ai bedana travel jeung warteg naonnya Pot? Abi mana mikiran nu kitu, manehnya beda tuh warteg jeung travel mah imani. Heuh, apal aing ge beda, Pak. Tapi jawab kumaneh, Pak, naon? Panyaho goblok ai mana nanya nu kitu Ya, jawabanna ai travel mah cipta sarana. Lamun warteg mah cipta sarapan. Garing goblok. Bobodoran, abdi TV, abdi titi, bobodoran. Pak, naon? Bantuan urang atuh. Bantuan naon atuh ieu maneh minta bantu ka aing. Urang rek ngabangun imah, Pak, tulungan atuh. Terus urang kudu kumaha atuh ieu maneh minta tulung ka urang sia mah. Udah mengan maneh hungkul babaturan urang nu bisa nulungan urang mah. Panehna maneh geus sukses, piraku umum nulungan urang. Oh, sok atuh ku urang ditulungan, urang mah dek berkorban jeung maneh. Alhamdulillah, maneh dek berkorban euy. Sok tulungan naon? Heuh, kan urang dek ngabangun imah, tapi eueuh tumbal proyekna kan maneh dek berkorban di urang. Jadi maneh hayu. Lah hayu goblok ai jadi ka goblok.